Oke, 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 oke. Tenang, para warga tenang. Tarik napas selanya. Tarik napas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to my vlogger. Welcome back to my channel. Welcome back to my vlogger. Salam ngabalak waktu para balal baca ya ada kucing tanya. Power kageleng untung we keur laun si Mamang Cangornya ya. Oh, oke para warga sedaya dimanapun we ayana, teman-teman semuanya dimanapun anda berada gitu. Semoga sehat-sehat selalu ya para warga semua. Berjumpa lagi bersama kami si Mamang Cangor, orang gak jelas. Orang gak jelas angernya. Tetap orang gak jelasnya. Orang jelaskan we engke. Engke we ari-ari Ari Purun dijelaskan gitu tah. Aduh para warga sedayana, apa kabarnya teman para warga di mana we ayananya, apa kabar hari ini nih? Ini hari Jumat ya, Jumat berkah tanggal 23 Desember 2022. Mudah-mudahan tidak salah tanggal. Biasa sok poho, sok lupa gitu nya. Aya nama inget sih tanggal 23 bulan tanggal 23 nya tanggal 23 tanggal 23 bulan Desember 2022. Loh, pabulitnya. Tak kira warga sedayana tuh aduh nuhunnya parantos ngerojong ieu video si Mamang Cangor anu parantos subscribe jeung surprise naon cara surprise atuh anu baru yang baru ieu teh ngobrol emang Sunda pakai bahasa Indonesia nya asa pajeut itu kitu ya pajeut gitu tah siga bau kayak bau pajelit 30 irung gitu aja. Atau orang bahasa Sunda we nya, bahasa Sunda campur bahasa Indonesia gitu dah. Biasa lagi gitu lah. Iya dinten Jumat, dinten Jumat depan geus teh hayo we dibaca atunya. Naon deui nya? Bieu teh ngomong naon? Poho deui. Mek. Aya epekan deui nama. Pokoknya hari Jumat hari yang sangat berkah gitu ya. Mudah-mudahan ya berkah oge rezeki teman-teman semuanya para warga sedayana di mana we ayeuna sing berkah rezekina, sing tetep pasien kesehatannya, pasien kelancaran segala urusanna dan naon ya kala mikir rasa kedeung loading jaringan goreng jadi rada loading ya. Aduh tariklah napas. Dia sedang ngerebake sok hese kan ngobrol ge terus iya naon deh kunaon ya lain naon lain dia jalan terus enak dia pada dia terus di hot mic ya warna Medan ya reading dia mah ya para orang Israel mah vlog aja nuju membangun channelnya nyobian ke dia gerak jalur ya enakeun mah Melaya Batur si Bang Cangor cenah muhun tuh kaledona ya gunung hade. Oh ya nanti pembagian rapornya pembagian rapor meureun di kamari sedang ayeuna kamari macet parah di naon ada SMP hiji Ciamplas itu bisa usi kamari ya ampun untung nggak pas udah direkam gitu menurut ngarekam gitu kumahanya ada kumaha gitu rame cerita mah kan ngalih cerita nonon dia cerita naonnya pokoknya mau cerita anu aneh pokoknya dia mah ulang ngarepun cerita anu iya perlu disadar oh tuh nanya kabar pohon apa kabarnya teman-teman sedayana para warga semuanya di mana ayana kumaha kabarna ya dan ieu kumaha perkembanganna ya bahu usahana bahu naon sok lah komen naon we bebas gitu tah. Kayak dibalas pasti Bang Cangor mah lamun komen di Simang Cangor pasti dibalas terus dikunjungi deui gitu channel sok asup atuh. Alah hiji deui perage. Ajeut ya parkir kiri kanan. Iya teh mendungnya para warganya mendung cang ya teh rada poek gitu dina helm kacingalina. Ada para warga sadananya walaupun mendung walaupun cuaca mendung tetap rezeki masing cerahnya tong bulan mendung gitu. Semangatna oge gitu sing cerah nya ulah malas lah pokona mah budak ngorakeun mah komo
Jadi kaum muda cenah ulah malas sawe bergerak non we cenah gawe nya tuh daripada rebahan tepuguh gitu, daripada simang cangor teu jelas tepuguh gawe gitu geus we kieu simang cangor mah lah memotoran gitu paceprot deh segala disebut. Cuma nyobaan ke gunung itu tuh halus tuh jalanannya. Kalau nyobaan ke gunung itu gitu ayeuna gitu tang Jumaah ya mah mal bisa liliaran iya nanti pu Jumaah mah jadi nya karagok gitu rek mangkat teh rek liliaran jauh teh pegat ku Jumaah ka bapak-bapaknya kumaha penting malam Jumaah berhasil cenah. Syukur atuh. Namun cenah berhasil ada yang tanyakeun ya ka bapak-bapak, ibu-ibu. Sementara ini cuaca dingin ya paluargi, jadi asa rada tiris itu ya. Terus helm teu ngeunaheun biasa. Non karena cepil teh ieu non asa nilap kitu cepil lah eta tong ngagedean. Teh helm ngeletikan. Asa peureuh si eta tadi di bebenah we teh. Ampun beureum biar ceulik kieu lamun kieu mah ya ceulik teh. Beureuh. Oh ya ceulik teh cepil bahasa lemesna cepil gitu. Duh, ieu video mah rame upload dong nya. Upload deh lah, baik. Teman tuh teh. Nah ieu video kahiji atuh ibaratnya orang jeung 2 video we lah ieu asa teu rame video nu ieu mah. Bae tadi tongtongna para wargi skip lah. Kunaon cenah asa riweuh kitu pagi ubur teh di jalan teh. Nya pokoknya gitu we lah hatur nuhun sadayana nya hatur nuhun sakali deui hatur nuhun anu parantos ngarojong gitu nya anu parantos ngadukung anu cenah si Mamang Cangor anu terus menyaksikan perjalanan ini gitu nya. Hatur nuhun. Hapunten bila kalepatan nya si Mamang Cangor bilih salah nyebat bilih kasar teuing bahasana gitu nya. Bilih teu sapagodo sareng mana gitu statement bahasa gaya yang ngomong statement. Data anu puguh pokona mah hapunten sadayana nya hapunten sakali hapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung tepang deui di video kaduang ke Iwang tutup ke payun. Sok koream eureun geus kieu teh ya geus jalan teh. Eureun di mana ya diharap teh. Di dia lah eureun.